Ih, eker-eker enak ieu teh menikmati. Nyocol sambal tarasi make lalab saladah. Kalakah terjadi weda kaganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung mak Rabel. Aduh baraya geuning poe ayeuna mah cuaca teh teu pararuguhnya, sakapeung panas ieu teh sakapeung iuh. Jadi we emak teh tita tadi rek popoe teh menikat asa ragu-ragu ngan ku sabab ieu teh aya brai deui panas. Ieu cobaan we ruang poekeun heula. Rinu saeutik lumayan lah nya. Sakedeung-sakedeung oge nu penting mah kahearkeun sarengse namoekeun Rinu mak teh asa lapar ieu teh bubuhan geus beurang mak teh can kungsi sarapan. Tah kaparengan tadi teh aya anu dagang saladah menikot saleger keneh kabita atuh komo aya lalab-lalaban mah geus dibayangkeun we tita tadi teh bade enak kitu dicocolkeun kana sambal tarasi. Buru-buru we prung ieu teh emak rek nyamel heula tarasina. Tadi tarasina geus meunang ngagoreng heula nya. Tuluy ieu ku emak urang cengekan heula tuh tingali cengekna ge meuni harejo. Rada dilobaan we saeutik cengekna da bisi henteu lada. Pedah katingalina mah rada ngarora keneh ieu teh. Nya da ari biasana mah emak tara loba-loba teuing make cengek. Palinganan oge 2 atau 3 sikian. Tuh katingali meureunnan ku baraya ajang bumbuna mah cukup we ukur uyah pecin jeung gula saeutik. Jeung deui baraya emak mah resep teh lamun sumal sambal teh rada lecir ku minyak. Pokona mah sok asa menambah kenikmatan kitu ningan baraya. Ieu sambalna geus jadi nya baraya ayeuna tuh tingali sanguna. Kajen lah sanguna tutung kieu oge nu penting mah aya we heula lah daripada eueuh. Soalna mah emak geus teu kuat lapar. Lila deui atupanan ari kudu nyangu heula mah kajaba menikot kabita teh ieu teh kulalabna seger pisan atuh da. Pokona mah dibayangkeunana teh meuni bangun kurangu kitu dicocolkeun kana lalab teh. Kela urang buka heula ieu lalabna. Tadi ieu meuli lalab teh 1000-eun baraya sabeungkeutna teh. Ari pas dibuka beungkeutanana teh meuni rekah tuh tingali loba. Entong ditanya ieu teh geus dikumbah encana enggeus nya ieu teh baraya geus nangumbah lalabna nama. Keheula asa kaingetan emak teh boga bubuk tongkol menang meuli tadi ti warung ari pek di teangan teh eueuh geuning baraya moal teu ku ucing deui eta mah. Meuni ararampun tadi imah teh da teu kaur barang teuneun teh sakitu asanana mah geus ditutupan rapet tapi beunang we jeung beunang ku ucingna mah. Lah kajen we atuh eueuh deungeuna deuna oge. Cukup we lah lalab jeung sambal tarasi tuh tingali dicocolkeun lalabna kana sambal tarasi. Terus we cocolkeun kana sangu tutung tadi. Alah tutung oge ieu teh wol we meuni ngeunah da baraya. Kahijina mah eker lapar pisan emak teh. Kadua mah meunang lalab meuni seger keneh komo bari dakar resep. Cikan aya teu baraya di dieu anu resep saladah di atah kieu atawa resepna meunang nyepan. Da ari emak mah teu olo-olo erek meunang nyepan resep erek atah resep. Malahan mah sujanang anu hiji ieu mah pipilueun resep kana lalab-lalaban teh. Eker nikmat-nikmat ieu teh nyecolan sambal ger kalakahna teh aya cuklek hujan. Jadina we kudu wagiru jajait heula ieu teh.